Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang dawukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda, singkahan kumanah anu awona, anggopi untengen ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para baraya di mana biayana utamina pisan mah kepada baraya dua gaduhan hanca ieu carita Jawara ti Guha Maung. Ieu carita karengan keriksan kiwari ku Mang Dedi Barsi Paruh bagian anu ka-30. Sakumaha nu kantos di Bandung ganjinan hancan katunggal bagian anu ka-28. Pendaran Mang Dedi kebegatuan dina mamisana medarkeun kaayaan di Gunung Sambung. Khususna atuka kesepuhan satempat ya tanah Panjiruyung keur ngaratih Wirapati jeung Kalasurya. Sarengkeun Murkana mah ngarumasakeun maneh teu lulus nya harita keneh balik tunda atuh para pamirsa kaayaan Gunung Sambung khususna ka Wirapati kalih Kalasurya anu keur dilatih ku Panjiruyung jeung Maung. Tenden heula eta tunda sakedap tenden sakedeun tangtu ka hareup kasampeur deui insyaallah. Nya kiwari urang puseukeun perhatian urang nyatana kampur kana anu balik ka Kalang Sawung ku alatan teu lulus kitu nya. Nu guruna ka Panjiruyung. Nah. Kasubri para wargi lalampahan Murkana sapeuting lumampah muruk ka Kalang Sawung. Datang ka Kalang Sawung teh isukna isuk-isuk. Sama perjalanan kacida pisan jauhna. Sarta lumampahna teu bisa gancang da puguh capek jeung lungse ongkoh. Barang datang ka Kalang Sawung langsung dipapag ku Mang Di Pawara. Nu geus lila ngadaguan. Hayang geura nyaho kana hasilna di Cibeni. Kumaha kaya di Cibeni teh Jang Murkana? Nah acara geura tawan teu mangga sono lantaran gesila pisan teu kaditu.
cek Mang Dipa balik diu. Malah murkana diu serengkeun jalma-jalma nu aya di dinyangan ukur ngabandungan nutupi leunangnya. Ngadenge pananya kitu ti Mang Dipa wara. Tok murkana harita. Tegar mata kariwanggang. Sagara rupana beres jeung pikaresepeun. Marahan makuri ngarasa bunga. Oreng boga dulur teh jeneng Demang di Cibeni. Jeung dilanceuk kuring geus kakandungan tere boga anak Mang. Uluh. Nya syukur atuh ari kitu mah. Sabab eta pisan nu diharepkeun ku saarea ge. Tapi kumaha amanah ti juragan Demang tuang raka naha mere walaran atawa henteu. Sabab dina surat ditulis yen Mang nunggu walaran ti anjeunna. Aya naon? Aya walaran Mang. Ngan teu ditulis dina surat. Na kumaha cenah? Saur Raden Purwati ieu sagarupa nu dilaporkeun ku Mamang katampi kalawan kaharti pisan. Oh. Nuhun cenah kana perhatosanana oge ngeunaan kayaan di dieu. Mugi-mugi we cenah aya dina kamajengan. Sarta sin benar-benar dina ngurusna malahan mah dina waktu anu mal lami deui ge Mang anjeunna bade ngintun pakarang pikeun ngalengkepan anggota paguron Kalang Sawung di dieu. Tah kitu saur anjeunna teh. Cekeuk Mang Diwara Mang Dipa teh harita. Nyekekek seri bunga pisan. Tapi edas eta kabunga hitung-hitungan ku ngahulang. Manehna ngerasa kaget. Sabab teu ngabutuhkeun pakaran. Jeung teu perlu kitu patut de sabab naon? Sabab lamun balada dilengkepan ku pakaran nu loba. Jiga ngahaja mapanas kaayaan. Sangkan ngahurungkeun seuneu mumusuhan. Sedengkeun Mang Dipa geus terus-terusan ngawarah anak buahna. Sangkan ngajauhkeun rasa mumusuhan pacen kadang nuburkeun rasa duduluran. Tapi teu panjang mikir pok Mang Dipa harita. Nya syukur atuh ari kitu mah ujang moga-moga we. Urang sarerea sim bisa ngajalankeun amanat Demang. Amin. Sabab najan Kalang Sawung teu kawengku kakawasaan anjeunna ge. Tetap ieu paguron teh milik anjeunna. Terus Sabab baheulana milik eyangna Jung. Gerareuh heula jang atunya ke mun geus reueuh urang ngobrol deui jeung si Mang. Sabab loba badamikeun anu penting. Itu cek Mang Dipa. Jiga nu panjang obrolan. Buguh murkana oge bungaheun. Da manehna mah memang tersebut dilatih ngobrol jeung Mang Dipa teh. Sok hayang buru-buru kasan we. Dina hati letikna mah ijid we manehna mah ka Mang Dipa teh. Jung atuh murkana nangtung. Leos muru ka kamarna arek ngareukeun kacape. Sarengkeun jalma-jalma nu aya di dinya tingkoloyong ka tempatna masing-masing. Sarta boga kawajiban mah terus digarawe sakumaha mistina. Ditinggalkeun anak umurkana anu deukeureuh. Mang Dipa harita teh ngajejentul sorangan baun anu bingung pisan. Ngahulang mikiran omongan murkana. Nu nyebutkeun yen Den Purwa arek ngirim pakaran cenah. Eta jawaban ti Demang teh teu luyu jeung eusining surat anu dikirimkeun ku manehna. Naon maksudna Den Purwa teh make dar ngirim pakaran? Kenaonan pakarang loba-loba teuing. Apa jadi oge geus cukup jeung tara dipalake. Nah arek perang gitu atawa kumaha, Bu? Asa teu kaharti kupikir teu kaunta ku akal bet papalimpang jeung eusining surat ti aing. Itu cek berencesning hate Mang Dipa. Bari jeung panon mah melong kaluar nyawang anak buahna anu harita keur digarawe.
Kasugri para wargi tunda atuh mang dipa anu keur ulang-ulang sorangan. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan murkana. Cenah deuteureuh ngahanya reureuhna. Dina mangsa tur waktu anu sarua, murkana teh keur gogoleran mikiran nasibna lain sare. Ras mena inget kana kajadian-kajadian di Gunung Sambung teh. Maena geus gagal jadi murid Panji Ruyung. Sabab teu cukup dadasar dina dirina. Pikeun narima ajaran-ajaran ti guru. Atuh puguh we kacidahan jeluna. Sabab harpan jeung cita-citana asa anggang kahonta kacida hanjaluna matak salempang jeung leutik hate. Tetela berat hayang nambahan pangebecus jeung basa mun si Wirawati jeung kana Surya ingeteun kana jangjina. Kumaha lamun teu tangtu niat aing teh bakal gagayu. Tapi apaan Panji Ruyung geus janji yen aing bisa datang deui sajen waktu. Pikeun diuji sakali deui. Aing mah nging. Tapi hane aing sing rajin sangkan bisa dijieun murid ku Panji Ruyung. Ceuk hatena murkana bari jeung gogoleran. Tadina mah hayang sare bari jeung ngareukeun ka cape. Tapi edas ingat teh kana cita-citana asa aya nu ngaganjal jeroning pikirna. Tungtuna korejat atuh murkana hudang. Leos muru ka kamarna si Jamil arek ngabejakeun hasil usahana. Arek aya batur pakumaha cenah. Kontoyong murkana muru ka patempatana si Jamil. Kabeneran si Jamil teh keur aya deui. Malahan geus geregeteun hayang geura nyaho kana hasil usaha murkana. Dina raraga nyadiakeun balad-balad keur ngayakeun perlawanan ka pihak Mangdi. Channel Berkah Segara. Tuguh we barang jua murkana teh muneh bunggah pisan. Pena mah deui disampurkeun murkana teh ngan karunya cenah bisi capeun keneh. Malahan mapok atuh si Jamil harita naharewos. Tah, ringan. Ujang ka dieu roh. Ieu mah akang mereka ditu. Kumaha hasilna teh ngaranna teh Jang. Nah tepung arawan teu jeung jago gunung kalaya teh. Akang geus kesal ngadoguan. Hayang geura nyaho kana hasilna. Berarti dia mah urang. Hah? Ulah di dieu ngobrolna bisa ya cak-cak bodasu. Urang kasih sit ulah ngobrol bareng jeung is gitu ngarah dewasa. Yo. Benar. Beraduanana ararindik muru kasih sikurah. Didinya aya bangku leutik paranti darariuk dina mangsa alam pasor sore. Cenah tiis jeung hawa seger. Sandwis tarapi jahit diuk katayan tenang teh jiga-jiga nurek badangi penting. Kumaha Jang? Sok atuh beradongengkeun. Ieu teh kamja. Usaha urang tetap marukeun kasabaran jeung keyakinan. Teu bisa rusuh jeung gagabah. Sabab tujuan urang teh lain ngan sakadar maehan si dipawungkul tapi oge hayang dipercaya ka ieu paguron sacara mutlak. Tah, kulantaran kitu kan. Perlu waktu pikeun tataharna ieu. Oge perlu kasabaran dina nungguanana. Dan yakin dina hiji mangsa mah bakal hasil. Ceuk murkana ngomongna daya pisan. Ngomongna teh teu ditarik sarta minang rara teret deh. Barang adenge kitu pok si Jamil harita.
pasti labadinya nama Jang. Tapi kumaha hasil usaha Ujang? Jago aya di Gunung Kalayar teu kapanggih. Ngan tepung jeung muridna wungkul. Tapi aya gantina nyata Panji Ruyung. Sa? Panji Ruyung. Panji Ruyung? Di mana teh? Kira tuh. Pengengklokan lagi kagok ngomong. Panji Ruyung teh ngadudu Gunung Sambung. Jika nacek mata kuring kang yayu demi gagah jeung sakti sarta elmuna aneh. Aneh kumaha Jang? Sabab lain bantrak-bantrakeun. Malahan kuring oge bisi uji kam, tapi hanjaka kuring terus ya gagal. Teu bisa jadi muridna, ngan aya jangjina dina hiji waktu mah kuring bisa datang deui cenah pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid ti Gunung Kalayar geus hasil jadi murid Panji Ruyung. Sarta eta dua murid teh geus janji ka kuring rek ngabantu kana perjuangan urang tah itu. Saha ngaranna teh Jang? Ira harek kadarieuna cenah. Si Jamit harita beuki penasaran. Timbul harapan anyar dina hatena asa regreg. Kahiji nu ngaranna teh Wirapati. Wirapati. Ya, kadua Kalasirya. Buanana gagah sakti leuwih ti akang, sakti daging ngaluwihan timang di Pasibeke. Sabab lumpat muringan pasir taropong itu aya ngaran taropong pasir teh. Tulila dikulingan kumaneh teman kadi balap mau. Nah, maka sih. Kira aku sok naon teh. Maka jeung balap jeung. Dengekeun heula tuh, ari eta dua jalma teh geus janji ka kuring yen lamun geus hasil namatkeun ku guru di ditu rek ngahaja datang ka dieu. Hayang nyaho ka Kalang Sawung cenah. Tinggal nungguan we datang tu daratang. Pokona mah kuring teu ngomong bohong. Balap lumpat jeung mau. Percaya? Nah, do makela atuh percaya teu? Percaya. Syukur atuh kitu mah Jang muga-muga we nya sing hasil. Dina hiji mangsa tang tu tah si Dipati bakal modar. Nu jadi kapalanya dia kudu Ujang. Sebab Ujang ada boga hak mah. Bener tuh. Ya, memang gitu maksud kuring ge. Ngan kudu sabar we, teu bisa rusuh-rusuh. Teu nanaon. Lila moesan mah Jang asa laksana mah jeung salamat. Ngan ayeuna kudu rikip. Ulah gagabah bisi rusiah urang bocor. Tapi sing percaya akang. Balat anu geus diharewosan ku akang kabeh beunang dipercaya. Urang kabehna aya 8. Mau gagal teh Jang. Tapi kumaha kayaan di Cibendi yo. Kadengena ku akang mah Raden Purwa teh jadi demang cenah. Nah bener atawa bener Kang, bener. Bener mata kuring teh duh. Beuki panas deui hate. Ari sabab nempo sira sada adi aing. Ye eta si Kancarawati juga nu haja-hajakeun dulu kamu sudah deh. Poho kana Purwadaksina. Menikah mas kuring mah Mang. Kang. Kamari oge lamun kuangam hayang tampilingan eta. Tuh man bet senang-senang hiji jeung di Cibeuni jeung musuh babarengan jeung musuh. Musuhna ge musuh gerot deui. Tuh yahan pisan Kang. Kumaha atuh pamadegan Ujang ayeuna? Nah rek tetep we dulur atawa moal ayo. Sabab Jang jelas mata kabahayakeun kutu teh. Mata karuksa karancana Jang. Kieu kaginya kuring ngamoan nampo dulur Kang mah. Nampo sote kewajiban dina ngabelaan kolot. Hate kuring teh doang. Kang. Gudawang. Leuwih teh doang. Ayeuna ge ngawag keneh hate teh. Bari jeung nyeri, perih. Asa katuri bedog di perlukanku. Uyah. Rek kitu kumaha geura Kang pikir, dengko kolot sorangan anu ngababatang jadi barusan. Bari jeung mani getih pek pikir. Saha anu senang nampo kolot kitu-kitu Kang kumaha. Kari-kari dulu sangat bet ngaji ngajadog musuh. Geus Jang tong kudu cari Jang. Bisi curiga ku batur. Kudu pisan beulana. Lamun kitu carana mah eueuh dulu teh baraya teh bebela ka kolot maksud odaran ku aing. Murkana ngomong nak beri pepetah. Nanti ngomong madis.
ahan. Walah ngacung-ngacung lagi pada saudara rupa. Atu si Jami deh jadi rewasin. Gancang harus dari jenoel pengping Murkana. Yang. Lata itu ngomong aja di sini ada yang. Gua ngomong tenang ganggu. Saya aku maju ya Allah. Nyawa heula anu kudu jalan ke kurang teh Kang. Sabab lila keneh datang na Wirapati mah tuh. Cek Murkana malik deui nanya kana urusan babadamian. Ya jamnya ya. Supaya termatak curiga alus nama si menang ulin we ka Cibeni. Deketan dulu yang nunggu senang. Sarengkeun di dia terus hasaliaan pikeun berontak. Utama nama pikeun ngabinasa si Dipa. Ngajago tamang kita beke-beke ge. Atuh saya tadi gitu. Usaha sim tekun tidak ngumpulkeun wadi abalan. Tak gitu jang. Bah bisa ari minang ka Cibeni bah. Kunaon? Hiji lebal gawe di dia tukang, kaduana ka Cibeni mah jauh, madak biak tanah ketepugu. Aku lantaran gitu mending latihannya sih soson-soson pikeun ngarojatkeun pangabisa. Sebab urang teh ulah ngandalkeun ting bantuan ti batu atuh Kang. Sorangan oge kudu kuat kitu ari ceuk bagi pikir kuring mah Kang. Nah, karap atuh ari kitu mah. Kumaha ujangna tuh Akang mah? Heulah. Jadi kitu ya Kang ya, kade sing api nya Kang ya. Sebab mualila Wirapati jeung Kalasuriya teh tang tu datang ka dieu. Makanya nya. Anu ngobrol harita teh bukti Channel Berkah Segara. bukti lila Channel bukti asli jauh dongeng ngalam Mang Dedi. sarta bukti nambahan keyakinan. Yen ku jalan jahat gitu teh paniatan anak bakal laksana. Murkana jeung si Jamid geus tinggali deui tetep cita-cita nak deuk dijalankeun. Di dadasaran kurek bebela kanu jadi bapa nyatana kejuana pati anu geus aya sawatara waktu katukan akibat tina tarung patutunggalan. Mangsa alam alias waktu terus nyerele. Beak poe ganti minggu tutup minggu datang bulan. Teka rasa geus jajeg 3 bulan weti harita teh. Waktu terus nyerelek. Beak poe ganti minggu tutup minggu datang bulan. Teka rasa geus jajeg 3 bulan. Isaprakna atuh Murkana datang. Kanyakana ka Kalang Sawung. Kaayaan asa eueuh pisan parobahanana. Asa kitu-kitu keneh we. Cikoro teh asa atung-atung aneh ae. Tapi pikeun Murkana mah henteu. Sababna sabab manehna boga harapan anu yakin. Yen utambah na waktu nu maju teh beuki deukeut kana hasil cita-cita. Tetela tinyalahan. Naon sababna? Sabab nyincak kana bulan anu kaopat. Ka Kalang Sawung teh ayam datang. Buatan tuman jalma gogoh pisan. Gini tanggap saragut atuh puguh we. Urang Kalang Sawung ngerasa kaget. Sabab teu wawuh. Barang sloga kalawang paguron. Pok nanya kanu keur ngajaga. Bulan, bade tumara dupi paguron Kalang Sawung teh lares ieu. Cek eta jalma daya lian uwati Wirapati teh anu geus tamat guguru ka Panjiruyung di Gunung Sambung. Malahan mah geus diizinan turun gunung. Ngaras jadi bade ka saha? Cek nu ngajaga balik nanya. Bade ka Murkana, nah aya di dieu adawa. Oh aya, nah antosan atuh sakedap urang saurkeun. Cek jaga gancang kencis ini geus nepungan Murkana.
Harita keur aya di tukang. Atuh Wirapati jeung Kalasurya teh baha. Duarana gupek dari bangku leutik. Teu maksa hayang ka jero harita sabab kudu sopan jeung tarapti. Tekung Surya Murkana datang diiringkeun ku nyusulan teh. Barang ret kasemahna daeta mabungahna kaliwat saking. Sabab sobatna daratam kancang nyodokeun dampaleungeun. Gabrug saya rontok ngajak sasalamon. Ayo, bagi akam haturan nuhun enggal sumping. Kitu okna. Ari Wirapati jeung Kalasurya nyarengeh bari sareri. Narima nu ngajak sasalamon. Wong burawe murnya. Kuring carana erat datang sabab di tukang cida pisan depuhna. Ieu ge maksakeun ka dieu bisi anjeun ngarap-ngarap minggu hareup kuring terek diuji ku guru keur nangtukeun lulus henteu aja diajar euy. Cek Wirapati jiga nu ngabibita ka Murkana. Masna geus tamat ku guru ngan kari ujian minggu. Nuna tukang duh. Kuring dilebung muga-muga we si lulus bagus area. Ieu urang ka jero atuh, urang tepungkeun jeung ketua di dieu yeuh kebeneran nuju aya. Ayo. Memang kuring hayang tepung. Brau tiluan indi ninggalkeun eta lawang. Muruk ka jero di jajaran ku Murkana. Barang tepi ka tempat narima tamu. Dikinya geus nyampak Mang Dipa anu geus ngadenge beja. Yen aya semah anyar. Atuh puguh we Wirapati katut Kalasurya bungahin. Memeh diuk manggut heula bari cong ngajak sasalaman. Nepangkeun paman, ieu dulur kuring ti Gunung Kalayar. Ieu Kang Wirapati ka ieu Kang Kalasurya. Cek Murkana ngabejakeun ngaran-ngaran sobatna. Mang acara ali katuh. Cek Mang Dipa someah pisan. Gek saraya dari kalawan tenang. Tadi rajo bawa canit alias susuguh langsung disodorkeun ka hareupeun semah. Apunten we nu kasuhun. Biri ku dongkapna abdi teh janten gangguan ka salira. Marigi rumaos lepat teh masihan ibarat ti anggalna. Cek Wirapati bari jeung neuteuk ka Mang Dipa. Nu diukna misah sorangan. Teu nanaon diganggu teusin. Teu ngada diganggu. Syukur we anu aya. Sabab teh tela urang teh loba baraya nu can dilaungkeun. Tah ayeuna bisa tepung muga-muga sing jadi kabagjaan pikeun sarerea. Kumaha kaayaan ditu jang? Ceuk Mang Dipa teh oleh someang. Nyembongkeun budi parani anu hati kasema. Nuju usum ngebon. Makayanin gitu bubutian melaksampun sadang jagung ongko. Cek Wirapati pok deui Kalasurya harita. Terus nuju tatanen jadi itu teh. Rupina sami bae sareng di dieu. Margi di dieu ge nuju usum ngebon ieu teh. Mangga atuh bari ngaleueut nyaneut ieu ngobrolna. Datang tos hanaan gawantu tos lumampah tebih. Cek Mang Dipa beri jenguk kana canit susuguh. Mangga. Betul. Nu ngobrol nyelang gelam adang dahar. Sarerea ngarasa dongah jeung bagja. Omo Murkana mah meuli asa gede hati. Asa boga gunung pananggihan. Sabab cita-citana bakal tereh laksana. Geus boga balad anu luhur elmu panemu jampe pamake. Nya saterusna mah atuh Mang Dipa terila miluh ngariungna. Ngaragangan ka Murkana meureun bisi aya badamikeun jeung dulurna. Bisi hayang laluasna ngawangkong meureun. Atuh puguh we Murkana beuki bungaheun. Pok Kang Mityan ngajak ngobrol kadua semahna. Kumaha kayan itu teh Kang Wirapati? Geus rengse atawa acan? Kumaha kena rencana kuring teh? Kawak
Ulah waka ayeuna can tepi kana wanci can inggang kana mangsa. Uring minta waktu 2 minggu deui. Tangtu sagara pada bakal laksana. Ayeuna mah hayang apal heula we ka mangkeluk alias jelmana. Ngarah teh salah maehan. Nu mana teh atuh? Cek Wirapati harewos. Terus sarateret kawas anu sieun katohyan. Aya akang kapan dieu? Tah eta katua di dieu teh. Sarta eta anu wajib dipadahan teh. Kumaha kira-kira kang sanggup atawa gampang atuh Mur. Pan temuna caloy kitu jeung panaek genut nama yang cuma hesen awak dari kitu dan awak nagibung juga nababari ya sur. Cek Wirapati bari ngareret ka baturna nu gawena rarateret nyetengan kaayaan dirinya. Hatena kadutaeun. Lain cek lain pagawean banget kitu teh. Ya, kitu mah lain. Lain pagawean hese kitu mah lain. Bari ulin ge hasil atuh. Tah, benar kitu dengekeun tah, Mur. Ya berat iyalah, nikah sakitu mah. Ngan carana kudu atur ayeuna ku lain. Nomornya kieu yeuh nya 2 minggu deui maneh bakal narima surat ti kuring. Nu usina undangan, eta undangan baris dibikeun oge ka si Dipa. Saterusna maneh kudu init babarengan jeung manehna. Sarta ulah lebatin mawawalan bisi matak diri gangguan kena. Tah engke, lamun geus tepi ka tempatmu aman, urang garap tangtu hasil. Cek Wirapati ngatur-ngatur siasat jiga anu ngababarikeun pisan. Puguh murkana teh meuli marah mah. Hatena ngerasa bungah nu teu aya papadana. 1 bulan kitu makam, arti pisan ku kuring oge. Berasa nyiapkeun we surat undangan nya, engke kuring rek ngolok ka Mang Dipa wara. Sangkan bisa init kan dimaksud ku urang. Tah. Bener kitu. Pege atur-atur sunapi ya. Bukan mah rancana urang bakal hasil. Da kuring oge juga tarik betah yeuh. Lamun kudu ngajedog tiap jadi. Juga ada yang milik menang pamajikan ieu. Cek Wirapati atuh bari jeung nyareng. Manehna ge sayang laki rabi kawas batur meureun. Hayang boga pangatuhan anu tetep. Ngarah teu udar ider bae. Tah bener pisan kitu Kang. Lamun kuring geus jadi katua di dieu, moal susah ku tempat mah. Jeung moal susah ku barang dahar deui. Pokona mah beres Kang. Ngan kudu perih we heula nya, perih maksud teh. Ayeuna kudu daek usaha babarengan yeuh. Cek murkana manehna oge gede harapan. Nya kitu we lah, sim tenang leulanan. Dan kege atuh mah burung aksana. Tapi sieun apitnya karusiah bisi bocor kana sejen. Cek Kalasurya teu oleh ngakelingan. Atuh murkana jeung Wirapati nya kitu di Kalasurya. Ngobrol deui leuwih uplek batan tadi meni sagala ieu omongkeun. Ari Mang Dipa teu boga curiga saeutik-eutik acan. Anggur kitu we ngadeluk namatahan murid-muridna anu alanyar. Jauh di tempat babadamian murkana. Atuh teu bisa nyaho kana rencana jahat anu keur dibadamikeun ku murkana. Sanggis rengse babadamian, Wirapati jeung Kalasurya amitan sabab kudu ngareksekeun heula urusan di Gunung Sambung cenah. Sangkan ilmu nu geus katarima bisa disipu, sarta hasilna leuwih hade jeung mati. Nya sabada amitan ka Mang Dipa braduana namian, dijajakeun ku murkana nepikeun ka lawang. Can para pamirsa ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah enjing tina mangsatur acara nu sarua urang Bandungan deui baris dipaluruh kumang diskusi kumadiri bagian anu ka-31. Sacadan di Kangtung Kumang kada hilapnya anu bade ngeuningan acara hari itu tulis
haripet ku tulisan anu berbeda. Atur nuhun lujeng kantun semangka suatos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.